Kanjeng Nabi nyaritakeun baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bahasa Kanjeng Nabi baiti jannati, imah kaula adalah surga kaula. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tempo kurang imah Kanjeng Nabi ketika dek asup ke bumi na mendek, berarti kan handap. Masya Allah kari di jerona nanaon iwal ti kamar, di jero kamarna ngan sakadar aya palapah korma doang. Nu Kanjeng Nabi lamun gugah kulem di dieuna katingali urut palapah korma, tapi Kanjeng Nabi nyaritakeun baiti jannati. Ya Allah ya Rabb, imah nu sakitu di bawah sederhana RSS, sangat sederhana, di bawah sederhana, tapi Kanjeng Nabi nyaritakeun rumahku adalah surgaku. Horenganan lain terletak pada bangunanana, horeng terletak pada ruhanina, hate nu ngeusina. Kumaha emang Kanjeng Nabi lamun ka bumi langsung Siti Aisyah nyanggakeun nyayagikeun calik ku Siti Aisyah, kadang-kadang mah digibasa digebegah. Kadang-kadang Siti Aisyah nyanggakeun cai jeung korma. Indah jasa eta imah kos gitu, padahal mah di bawah sederhana, tapi penghunina horenganan perhunina penghuni surgawi. Tuh indah jasa Masya Allah. Lantaran Siti Aisyah jeung Kanjeng Nabi satu ketika balap lari kan di sisi imah, yuk urang balap lompat, ayo Kanjeng Nabi balap lompat, menang Kanjeng Nabi, wajar. Kanjeng Nabi lalaki gagah, Siti Aisyah mah wewe eleh ge wajar. Menang saminggu balap lompat deh, tapi Siti Aisyah nu menang, oh bunga jasa. Kunaon eta? Berarti silih rojong, hirup teh sakapeung urang jeung pamajikan dihandap, sakapeung di luhur. Itulah kehidupan orang ge jeung pamajikan neng mayahna ayeuna dihandapnya keisuk di luhur. Nah sakapeung dihandap sakapeung di luhur dina harti. Kadang-kadang menangkeun lah pamajikan, kadang-kadang urang nu menang. Kos kitulah kehidupan. Nah ieulah ruh imah kos kitu. Jadi lalaki teh ulah sok ego hayang menang sorangan bae. Nanyakeun ka dagang sih ieu rugi atau ulah sok hayang nyaho. Jadi mah pokona urusan we dapur hayang nyaho sagala rupa hese nyandung aing. Pan jadi nyeri tah kado jadi pamajikan. Ya Allah isa laki kieu amat. Nanyakeun deui ka geus sabulan teh meureun dagang kadeuleun aja untung lula bawah moh sia pokokna urusan dagang urusan rugi untung urusan aing sia mah siapa urusan dapur kan nyeri. Tapi lamun ge maka dagang untung teh rugi ye ka dieu neng diuk di diuk. Alhamdulillah ya dagang untung ya neng ya. Minggu iya boga 100 juta cekel tak 50 50 yang kawin. Lebih nyeri tau mah cak kira teh sial bisa laki. Tapi lamun kieu mah kan ngeunaheun neng ya urang kan rumah tangga geus lila ya. Alhamdulillah geus 10 tahun aju mobil geus boga imah geus boga segala rupa geus aya. Jasa kieu mah meureunanan ku Allah dibere fadol alhamdulillah. Nah ieu kumaha coba cek neng ka nu hebat mah kieu ka kakak mumpung ngora mobil aya dagang keur maju imah ja gede beusi hayang nyandung kula mah ridho biasa kageunah jasa kan kadengena nikmat eta kos kitu ngan moal aya tuh ieu ruhani ya baiti jannati. Ya Allah ya Rabb, rumahku adalah surgaku, lain terletak pada materina, lain terletak pada imahna, tapi terletak pada penghunina. Nu sok kula didongengkeun teh aya hiji jelema boga pamajikan indah jasa bruk-brak boga duit bebeja teu boga duit bebeja nikmat jasa kan hirup kos kitu. Artina sauyunan kacai jadi saleuwi ka darat jadi tukang salat cek urang Bandung mah ngeunaheun sauyunan. Nah nyana naik sepeda na reman haju turun ka teu karep ngaguling ka sisi seserian. Kusabab naon eta? Ieu ruhani surgawi eueuh sekat antara suami jeung istri dinikmati boga sepeda reman ge indah bae. Bahkan geus ieu na ge ieu getihan seserian. Aya urang boga mobil Kijang nu anyar, bahkan Fortuner anu anyar, AC na ge
Tapi pamajikan anak geus teu ngalieu ka dieu kieu bae naik mobil lagi kieu bae deuleukeun ka dieu ieu salakina nyupiran teu dideuleukeun kieu bae manyun bae eta asa sakitu tiisna hareudang di jero mobil. Nah ieu berarti kan kadeuleuna doang surga horegana jero mana neraka jahanam. Nah eueuh di Cibadak mah paling gak hiji 2 3 4 5 6 7 tak ulah datang ka kos kitu. Kula sok memperhatikan kula ge lamun naik mobil bareng di dia aya dulur di dia dulur sok aya tah batur mah dulur bangsa mamang atau uan sok milu eta sok kieu bae salakina di dieu nyana kieu bae. Wah bermasalah ya kajeun gua kumaha bermasalah pan urang naik mobil mah kieu kan nanya kan ngeunaheun kan iman teu kieu bae sakali ditanya kumaha sebodoh ih disebrisa paharajas eta neraka eta kos kitu mobil sakitu mewahna mungkin leuwih ti Fortuner, Baby Ben, bisa Lexus tapi horeganan di jero mah horeng neraka. Ulah datang ka kos kitu tah kahirupan urang imah nu agreng ieu teh ya geus hebat tapi ciptakeun ku urang suasana surgawi di jerona. Bruk brak salaki bebeja ka pamajikan bebeja ka salaki naon bae keluh kesah di imah tangga bebeja nikmat lantaran Allah ngajelaskeun di jerona litaskunu ilayya sakinah horenganan kuncina mawaddah warahmah ai mawaddah jeung warahmah teh bruk brak ulah aya nanaon kan ngeunaheun eta kos kitu imah teh engke geunaheun imah tangga teh ngeunaheun lamun urang sauyunan jeung pamajikan udang salakina jam 1 kacai pamajikanna kan neangan deh kamana ieu salaki ternyata salat tahajud Allahu akbar teu kudu dititah pamajikan kege pamajikan kacai deui milu di tukang sholli sunat tahajud Allahu akbar salakina salat pamajikanna salat ngan 2 rakaat doang aja teu kuat pamajikanna ngongkong beres pokoknya asal tahajud jeung pamajikan mal beres komo urang aju salat urang salat di hadapan dipan pamajikan di luhur mal beres ya pamajikan mangahaja ngagoda urang nu tadina rapi jadi singkap-singkapkeun gunyana teu ulah tahajud kudu misa kamar ulah sok aju ngahaja urang di handap pamajikan di luhur nya ngedeuleukeun nya coba ku aing sia digoda sia ku aing mulai gagaro lah naon segala rupa aduh sempakna ka deuleu mal beres ya pas asyhadu la ilaha illallah ya dia ngacung di dia ngacung gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.